mah meni agul pokoknya segitu ge meni pamer-pamer. Lain agul ton urang teh bingung eta duit teh ting asli ting henteu ieu teh. Ya asli atuh meureun. Tapi ragu duitnya rada beda ieu mah. Cek atuh ai mana daripada kitu mah. Oh teu bisa ngecek nah urang teh kumaha carana. Biasa namanya tukang warung pi anu bisa ngabedakeun duit asli jeung duit palsu mah. Tanyakeun we tukang warung. Era urang teh kudu nanyakeun ka warung. Ongko bingung mana mah ditah nanyakeun nyebutkeun era. Pada kumaha deui era urang teh. Nya geus ka dieu ku urang dipangecekeun atuh lah aya kitu mah. Mana bisa kitu ngecekna? Ku urang dipangnanyakeun ka warung, maneh tuh udah era primitif pisan. Pi. Kabar baik, Pi. Wah, kabar baik naon ton? Tadi urang kitu nanyakeun ka tukang warung teh nya. Cuman teh duit teh asli atawa henteu gitu. Nah, terus dipangecekeun ke tukang warung teh efek teh asli cenah. Alhamdulillah. Matak tong era nanyakeun ke tukang warung, Pi ai maneh. Oh, atuh ton. Mana duitnya, Cik? Oh, poho ya. Naon ari maneh? Jangan ukur 3.000. Oh, poho ngomong. Tadi teh da urang teh dek nanyakeun hunggul teh era nya ada keur loba anu balanja. Mata kurang teh geus bari jajan dibalikeun ieu ku urang. Naon duit urang dipake jajan segala ari maneh? Heuda lamun teu keur loba nu balanja mah Pi, urang ge moal jajan. Ngan tadi bubuhan keur loba nu balanja atuh gengsi urang teu meuli naon pisan mah. Par, terus duit urang kumaha? Pan eta bieu duit maneh kurang dibikeun. Duit nu urang nu 50 ari maneh lain nu ieu. 50 mah geus teu kudu dipikiran ai maneh asli eta mah duit asli. Asli oge jang naon atuh ari dijajankeun mah. Nya tapi kan maneh enak geus teu bingung duitna asli atawa henteuna, duitna asli ari maneh. Asli ge percuma ton, ari eueuh mah jang naon. Nya teu percuma atuh. Tadi mah maneh bingung, ayeuna teh teu bingung sok. Heeh, ayeuna urang bingung ieu duit tinggal 3.000 mah ikanu naon. Maneh mah tidak tahu terima kasih pisan kurang ditulungan teh. Hah, buat cidak jelema teh. Aduh, duit aing tinggal 3.000 mah ikanu naon anjing.